di akhir zaman baru dah jin ke barokah hutang kabeh. Masya Allah. Penelian hadis kanjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Kanjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat cari cing bae. Maksudnya salah tante kanjeng Nabi ngomong nyarita. Kanjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka. Percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek bus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek bus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalabatkeun diri ka cai, ieu ge lalumpatan ka neraka. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bakal perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi na eta teh cepet jasa. Kuari sampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat kanjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masikeun ribuan tahun ku kanjeng Nabi dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku musim hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab kejelas hujan, diperkirakan bulan eta hujan baik. Jadi perkirakan bulan eta bakal hujan, diperkirakan bakal hujan, henteu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Paling deket engke setahun hujan teureun. Hujan beta mengacrek bae hujan keureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Keureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui. Ngacrek hujan ke aya 12 jam teh hujan dari sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae. Cuman eta hujan teh lain ditunabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi garari teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing teu jaradi. Nah lamun geus eta terjadi eta we geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge perasaan cepet zaman. Nomor kedua waktu geus ada ngagenjlog kuari musim hujan musim panas. Bata kanjeng Nabi Masya Allah ieu mujizat kanjeng Nabi. Kula wasok mutalahan ieu mujizat pohara geus karasa kuari. Tinggal ngecek hujan. Mungkin aya suara di berbagai pelosok di kaler aya suara seperti suara ki trompet atau suara ti kidul atau ti kulon suara ti wetan atau ti jerotan aya suara gesekan-gesekan atau suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nih ngecek hujan itu kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi terjadi tatangkala panas ongko musim hujan tapi panas ongkos urang naik mobil mewah tapi kesana slow bapan gue naik mobil lo mau Fortuner AC-nya gede tapi di jero mobil kesana sebabnya di udag-udag hutang mobil lagi hiritan hutang kawin aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ku duit na hutang di bank. Nah ieu ke di akhir zaman baru dah
jin ke barokah hutang kabeh. Masya Allah. Penelian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat cari cing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek-gerbek bus kuya mah ka cai. Aya naon gerbek bus. Ta ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalabetkeun diri ka cai, ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngejebur-jeburkan maneh ke neraka di akhir zaman. Sahabat tetap masih culak-cilik ini wae. Masa sih cek hatena neraka kan seun mun jelema kudu ngejeburkeun ka seun. Ima jelema meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng Nabi kan weruh sadurungna sahabat teh masih kade culak-cileuk banget percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat-lambat sih ka neraka disingkirkeun kunyana aing lah. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing lah. Ih bari yang berani ayo aing lah geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jelema berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin, mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu kan bupati dah kiai di bisaan sama kos gitu mah ya saya mah ngaji sia daek ngadengekeun atuh teu kaji jadi mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laleutik kalau dia mah teu guru ngaji ge sia jeung kiai Golkar bae ka ditu aing mah keur nyaritakeun akhir zaman mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia ieu teu bisa cenah macana emang sia mah di neraka teu bisa maca kitab ya anu ahli surga mah bae bisa maca kitab waduh cek meuli maju mah kan aing teu teu pandai ngadengekeun pamimpin mana kuaring udah ngadengekeun ngaji nu bener deuleu sa Indonesia ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener sugan aya di Pandeglang mah sugan aya di Serang mah coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener ieu mah maksudna ngajina nu beneran Al-Qur'an jeung hadis beneran ye ceuli aing sumpungkeun asal aya bae ge mana gubernur ini ngaji deh ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantap aing ngomong kos gitu teh bibisaanan sama kiai sakeun teh ya tuh aja nih bibisan aing sia teu percaya sia atuh babagi bae ge di akhirat dah di surga malah nu diuji anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya kayak sombongan kan lah sombongan gitu mah mejeuna ajar baik bener lah sombong lah angkoreksi ya nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikeun kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadengeun di aing geus ya kiai Golkar tilok ngomong genu kitu pan di partai tilok aing gua anu ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asalna lain meureun berduyun-duyun
jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sama ka neraka halangan aing. Oh berarti bener cek sahabat ihma ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kanjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah ke Kanjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik. aduh ewa okos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta kajeun ku wae aya rangda katabrak sepeda di air eta teh lain sangais-ngaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda kajeuna isukna aya nini katabrak motor diantapkeun nya goblok gaji pendi bon orang ada udang di balik eta. Aduh, masya Allah. Nah, iya ge, jekal bendera ketika hayang. Ya, Kanjeng Nabi. Aya goron ketika embung karak ya. Masya Allah, mulus berarti. Nah, jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri yang jadi pemimpin, berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam. Jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge. Sahabat kaget ge pan kadagang-dagang atuh. Kaget sahabat ge pan kadagang-dagang kunaon? Sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba. Dipikir jah berarti menuju neraka kabeh. Eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa. Nah, geus cerita akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina, tanda akhir zaman teh mabok, tanda akhir zaman teh kitu sarik maling, kabehan maling, geus puguh masyarakat maling HP, maling sepeda, maling motor, maling mobil, atuh jadi negara ge maling, beda ngaran doang, jang masyarakat mah maling, jang di luhur mah korupsi, beda ngaran. Urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling. Banyak maring, mun urang bebeja kak, orang lembur kan ini tuh, itu tuh tukang korupsi, bu bagus amat, bagus, ya itu yang korupsinya mah, sarwajeng air mineral, barang kurang dibere, ini air mineral, embung ini mah air mineral, kurang, itu kan dicampuran mineral, oplok, kerjanya meren mineral, pajar ragi lah kira-kira gitu. Ini air mineral bagus nih, embung ini mah air kudu dicampuran mineral aja ya ini udiknya kebelah itu dari udik mati udik dia masih 2 kilometer ke itu kata loba bahasa-bahasa di akhir zaman mana orang lembur tanya sudah ditekan situasi dan kondisi cak orang lembur teh mah kiai sisian malulu sana ngomong ini itu betah orang lembur atau diberi bahasa pas gitu nyana deki intelekan jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae terus sekolah ya lo baca sama tahan bahasa Indonesia teu betah mah emang teu betah teu bisa teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas okos kurang rajek bahasa Jawa kebal-kebal Sunda di bae gitu. Aduh, Masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kanjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kanjeng dan hayang seuri hebat amat lah bahasa kena yusafiruna ila jahannam. Berangkat kabeh ka jahanam. Muka dua yasauna ila jahannam. Lumpat yasauna mah yusafiru mah lempang, yasauna mah lumpat. Sobat kaget tanya lumpatan si ka jahanam. Koreng bener. Siaulah yang serikan pamimpin lompat ke jahanam nu tadi kedua pedagang ge orenganan lalu lompatan ke jahanam nomor ketilu cak Kanjeng Nabi di imah bae ge tetep ke jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa ka aing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah lima ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat
di jero imahna, di jero kamarna nyieun kamar deui, di jero kamarna nyieun kamar deui, dipoekan tetep maksiat bae. Allah Karim. Sebab HP di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional. Sanajan di jero kamarna di kamaran deui, kamarna dipoekan, tapi nyana bisa nempo Hollywood. Di jero kamarna di kamaran deui dipoekan, tapi nyana keur aya di Hollywood. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, pindahkan keur aya di California. Masya Allah, pohara. Ya Allah, jauh teuing lah ke California mah, pencet deh Texas. Woi, cek ini eta sih negara mana? Ulah lo ngomong nih. Ini mah bae nyahona paling ge bawa bojong bae. Kendal dan nyahona bangsa nu karari itu bae tetetos bae. Bae nyahona kadinya bae. Buku di bojong ge sarujung di Texas kuari mah. Teu nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda. Kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda setik ketika can akur. Sok deuleu naon nu eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas. Urang turun di pesawat di Abu Dhabi. Oh, minuman tim mimiti segede cinggir datang ke segede awak, minuman haram. Aya di geula. Di Abu Dhabi, sekolah ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman ku haram. Beli urang roti di dinya. Di belah dieu tuh belah kulon nyelempet dibuka. Aya gambaran jeron. Roti. Kula gitu berbeda kan sajian kula doang eta. Geus aja mareli. Roti garing bari itu ieu kan minuman toh. Wow, baru lu tempat di Abu Dhabi. Sekolah kayak beli roti belah ditu tah. Nah. Beli detik segini korma segala naon. Dibeli buka aya gambaran. Saya sering yang ngerti kan naon sih. Maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sih ya. Geus ditutupkeun deui ku kula lah. Kan banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Beres. Haji carita ieu kan aya ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempat di bandara teh, di ditu hiji dia ya. Karena ada sepi di dia ya. Ulah asup ka dinya. Heuh, keur asup mah kula sorangan. Meunang meureun samenit, brus urang baru le datang. Marake calana. Make sakit. Ya, aing betah ya cek. Perlakuan ngalakukeun nutus nonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa keluar we kula. Masya Allah Karim. Eta di Abu Dhabi, kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona eta kakarek di bandara. Masya Allah Karim, encan di Amerika, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis. Teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakeun ke kacamat gitu. Tanyakeun kacamat berarti rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur ka camat anu gaul tapi camat. Saha? Jauh kula wae, waktu jauh gitu. Jauh jasa. 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit. Terus emang semuanya satelitnya tadi mana? Dasar lembur sana. Kampungan. Kos gitulah Indonesia eta ge pangrak. Mantak berduyuk-duyuk menuju neraka. Di akhir zaman geus eueuh anu teu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutik geus saeutik deui. Qalilan bahasa qalil teh seetik agol min golil. Jadi itu bahasa Kangjeng Nabi agol min golil. Leuwih seetik tinu seetik jasa mun cek urang. Seetik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui. Nyana negakeun ke hak, negakeun adil, jujur dina kakarek nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh, ku berbagai masyarakat, ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi. Datangkan ke Imam Mahdi turun, datang ke Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten diberi ku Allah hiji.
cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita. Ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman. Geus kuari mah zaman geus karasa cepet, waktu ngageser geus encan doang hujan ngecep satahun. Anggeup lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran, Madinah bakal diberek geus. Eker malah, nah ieu tinggal hujan ngecep satahun tapi teu jaradi. Teu jaradi. Jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam. Terasa, masya Allah. Tetap orang memantap ngaji, orang hayang selamat. Mudah-mudahan orang kabehan diselamatkan dulu si Allah. Keluarga orang, pemajikan, anak incu orang diselamatkan. Pamimpin orang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceuk sarua bae hayang salam. Mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salama. Amin ya rabbal wa tanakidul imamatu, bisa sah jadi pemimpin, jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at. Wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahli hilli wal iqdi. Sah minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiwa'uhum. Artina nu milihna teu kudu keseluruhan. Negara nama bentukna khalifah, tapi praktek memilih nama bai'at. Kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi, berarti aya pemilihan demokrasi. Sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh, lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq. Aya tilu, cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq. Berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama. Dipilih biasa. Nah, ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahli hilli wal iqdi. Henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun, nu torek dituntun, nu nini dituntun, teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh. Mun sadesa aya 18.000 manusia. Kemudian diperkecil deui ku ari mah. Di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa. Eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju gitu. Yang keselamatan bangsa jeung negara. Ahli hilli wal iqdi. Geus ulama nu milihna ulah diberean duit, di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih, tegala dibere motor, dibere mobil. Aduh, eta mah sogok menyogok ngaran. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah, sogokan ti jelema-jelema nu endek calon, eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Teu kudu ese dengan kiai kos gitu. Namun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai, di ketua, di kandidat, berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakatna menuju neraka jahanam. Tinggal kukula ditanya, aya eueuh kiai na nogos gitu. Aya, lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang bae. Di Tangerang bae teu kudu ka sareng-sareng. Tangerang ayo. Aya urang Pasar Kemis ayo. Siapa ya baik, kagak deketan ke Cilomok sia. Cuma dekat aing meureun, kanjeng hukum ge. Dasarna cuma ekstrim. Nah, ulama memilihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa, pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh. Wa wujuhin nas, ketua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah, nu milihna nu kos kitu.
yes kulari maka kesimpulan anak baik wasartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk itu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa ghairah nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi ente sakabeh na ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keuna ngengkeuy milih ka ditu dipaksa karana eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu negara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun negara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres negara nyana nu sok pidato oh rosyu wal naon gara dituna finar cek nyana ya rasul murtasi finar nu nyogok lu narima sogokan neraka hulu nyana tas dibere motor mio nya cekal huluna Aisyah ngomong goblok itu beres dia Oke jalan baru di kota Allahu Akbar lain naon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hes itu ya tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar waya azan hes itu kan tuh beres gitu dari kan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hees supaya gigisi kempo gerak ka alam barzah ulah neulean batur awak urang bakal dibaringkeun di alam barzah teu nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak urang we jeung boe dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah keur hirup paeh mageninganan kos kitu sugih keur hirup paeh magening kos kitu baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh warengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kana bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob beatu ahlil hili wal ikdi ngabeatna ahlil hili wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara syaratna sifatus syuhud kudu sahnyana jadi saksi berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nya nama teu boga wawasan teu boga wawasan jeung ngemajukeun umat bangsa jeung negara teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku eta negara urang perpolitikan perekonomian perbudayaan leuwih agama lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir teu beurang bikin orang kan layak musliman eta geus bentuk kasalat mangga bae ieu banegara demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut aja nyanang ke kumaha nyambutna wih sebuah nirwana lain kanjeng Nabi nyarakan nirwana golok ya nyaritakeun rajaban panggil coba mah bisa
Jadi nggak sewa agama macet sedangkan Indonesia mayoritas agama itu kudu dihormati mayoritas kajian kuku magi mantak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni teu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab naon mayoritas Islam loba ulama-ulama loba wali-wali kesenjangan atuh lamun kos kitu sebab non paling istimewa agama mah Islam sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah, Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati pokoknya masing-masing tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam nyana tetap dinaungi tingali riwayat para khalifah tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian masa kekhalifahan kemudian ka dieuna sultan kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus itu acak-acakan ya khairul qurni terus mayali ali nah berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabi'in tidinya ka dia acak-acakan. Kurang di zaman acak-acakan tapi masih kena bisa maca Quran maca tafsir ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman akhir anu geus lain lalagan urusan riba urusan keadilan geus kejujuran geus tapi tetep bae aya keneh mudun ta saurang-saurang yang di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh sakige geus alhamdulillahirabbil alamin salamatkeun diri urang nu ngarunyaan ka diri urang iwal ti diri urang batur mangan sakadar huhahehe doang entek dan Syabdul Qadir kedatangan tamu setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang seri transe datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta nyaritakeun bendu kasih anu mah cinta kasih anu bendu kasih anu cinta kasih anu bendu cek tuan Syekh cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam kunaon emang sebab cinta jeung benduna lain lillah aya kepentingan urang resep jasa ka tokohnu itu pohara emang urang mantak sok merean bae aing bendu jasa kasih itu kurang pelit tuh kan aing resep jasa ka kiai itu batu emang kurang kiai itu mah naon bae ge meunangnya nama itu karena menang bae anu kredit menang segala menang kalau deposito menang aing geunaheun kadinya aing bebarengan jeung nonton bola tah kiai mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa ka jana mah bendu na kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahanam keneh masyaallah. Wah, ini nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan dibeate dipilih ku ahli ilmi wal ikdi nu milihna ulama ru'asa wujuhin nas yakni nu kasifatan ku sifatus suhud sifat adalah saknyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mimpina dengan prima ngeunaheun teu leceh. Nomor kedua wa bistikhlafil imam wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadis tawi kilaiki iku fikih hadis hiji masyru'iyatu shalah 'alal maitati tawi kang awal iku den surat ada lain pas ini naon utawi kang kabing awal iku jawazu ala fi walame sumpah birun istilafin kalawan ngaranana amri sumpah litakidil amir waki karena ngukuhakan perkara kang tuniba mana ngesumpah tanpa dipenta deui namun benernya ho untuk nguatan perkara anu terjadi langsung tandang tanpa dipenta heula abe selesai permasalah
Kang kaping done jawazu sholahiku nange nyolati ala janazati fil masjid ing atase janazah ing dalam masjid. Menang nyolateun mayit di masjid padahal bangke mau panaya bangke reungit ge kudu dikaluarkeun di masjid sia bangke bangsat eta cek urang Melayu cek urang matumbila bangsat eta nu mentek dijuluki bangsat lantaran mun nyocot tilok bebeja entek bangsat kurangnya lamun aya naon bangsat sia jadi berarti tumbila sia wabihilan kalawan jawadu sholat gola syafi'i wa jazaba imam syafi'i wa ahmadul imam ahmad wa karaha zalika lan makruh kan zalika imam kono sholat alal janazah fil masjid sapa Abu Hanifah imam Abu Hanifah wa malikun lan imam Malik ilmu syurian ing dalam gaul kang masyhuran saking Abu Hanifah lan Malik Stadalan amri ngadalilan ya Abu Hanifah lan Malik bi hadis Abi Hurairah kalawan hadis Abi Hurairah entek dingenaeun urang lamun bisa maca kitab ngobrol teh kudu jeung sasaha jeung kitab bae ngobrol teh nyaho urang informasi mondok mantek atuh sararia sampai bisa ngobrol jeung kitab ngeuneuh gara ngobrol jeung kitab mah sabaris jaju bae teu betah ngobrol jeung kitab mah sasaha ge nu betah tapi lamun ngobrol jeung nu biwirna bareng masyaallah poho kadahar poho kanginu mujianana mah tetep bae jeung urang berbes maredan man sholla ala janazatin bil masjidi utawi sapa wong nyolati yasin meninggal janazah ing dalam masjid fala syaya lahu maka ora sawiji kumaujud lahu kadue man kitulah cenah wa isnaduhu dhaifun lan utawi isnad hadis iku kang dhaif cuman isnadna eta dhaif liana fihi salihun kena zadone iku tetep ing dalam hadis apa ki soleh eta maula dawamah kang dadi peperdekaan dawamah kamana salih Ahmadu kaya barang kang nasu ing atase mazhab Imam Ahmad soleh nu status maula dawamah untuk bisa dipertanggungjawabkeun ucapanana setiap hadis itu keluar di anjeunna eta dhaif sebab kurang jujur jelemana itulah ceritaan hadis orang yang munaya informasi dia adalah jelemana dicikup aja jelema gelis jasa dia adalah jelemana nu nyaritana potongan kumaha namun memang bener potongan nu jujur nu adil jeung nu nyaho ka gelis deui ukuran gelisnya nada kos kumaha lantaran aya jelema asal lenggik wae gelis cekna jenteng hidung ge eta ulah dipercaya kos kitu atau jelema tukang kawin mah teh nyawan ka gelis sepenting mah liangan we nya beres tukang kawin mah nu jereg pamajikanana nyana opat urang hiji atuh menangan urang aduh menang loba doang jang naon tuh kos kitu mah ribet lah pokokna maning nu hiji tapi ngetrik masyaallah ala qad shalla Umaru ala Abi Bakr bil masjid lan tebenyalati sapa Sayyidina Umar ing atase Abi Bakar ing dalam masjid wa shalla sahibun ala Umar fil masjid lan nyolati sabaki sahib ing atase Sayyidina Umar ing dalam masjid ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pupus nyalatin Sayyidina Umar di masjid ketika Sayyidina Umar pupus disolatin ku para sahabat diantara anu bertindak selaku imam adalah Suhaib di masjid Zarwabai masalah gitu an Abdurrahman wallahu a'lam bishawab.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi darubnil farid lan iku tetep kadua Allahu ta'ala Tuhan ki ibnil faridi radhiyallahu anhu muga-muga nilar bendu sapa Allah anhu saking ibnil farid bae kulu sekira ngucap ibnil farid ing lafaz wala takum mimman tayasathu durusuhu bi'aithu istaqallat aqluhu astanafarat fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Jadi kiai aja sok nyanyi na aya aturanana make not balok aya paranti nah tuh orang lamun ndek ngalagu make bahar-bahar naon nah mendak lamun aya jelema nyanyi keluar berarti na baharna modal mulu dan atuh kanyahoan modal tolal badru badrun alaina badrun macana cik ahli sihir mah orang namanya badrun aya alif laman tanya lamun orang nanti ahli bahar mah pasti macana al badru alaina tapi ku ahli bahar mah lain al badrun alaina itu mana kengar raji sih atuh wah tegak insyaallah ngeunaheun urang boga patokan-patokan sebab asyiru fi bab syair syiran mah kumaha beuteung nu nyairkeun bae kumaha oma irama bae begadang jangan begadang tuh kumanya bae aduh Gusti Allah nah kumaha nyeuna syiran mah teh jadi turutan ku urang atuh moal beres iya fasama warana ilmun yaduquan madariki goyatil uquli salimah bisa disundakeun teh baharna maulun Mafailun, paulun, mafailun. Haji Fendi sama. Aduh ayah, mendak Haji Fendi sok salahan tuh dukanya hoan. Jaya notna di dinya apa salah sebudak dah. Kajian kumaha aja, menang niru doang. Aduh ayah. Paulun, mafailun, paulun, mafailun. Oleng nang. Ada aing ngabibita siapa bukan saya ngaji gitu maksudnya. Nah, aing ngaji maksud ya oh berarti Sunda ge akur sini. Tuh. Wala takulan ngajana sira mimani kudu saking wong baya satu kang nyenangkeun ing mandurusu apa pirang-pirang tersana neman. Yesus takolat kalawan sakiran nungalani aku akal eman lastana farot lan narima minta ya akal kasama bagai ku tetap dalam kene-kene bangunan istakolat aku lastana farot wara nakling dalam zaburin nakling ngali ilmu nutawi ilmu ya duku kang ngetrok-ngetrok ilmunan madariki goyatin ukuli salima saking pirang-pirang nemu ing sakehe katobing pirang-pirang akal kang salamet kagadala goedau mini wani agadau wa nafsi kanat min natai mumaddadah mana dalaga dauna nampak sirahun ilmu saking isun wanilan saking isun agadahu ngalam sirahun ilmu nafsi lan utawi awak isun kana hati ku ane nafsi
Madatan iku mamadadat mamadatan iku kang den nawakeun minatain saking pawewe. Wa idza tanazalta lan tatkala manggon sira ila alimil hikmati maring wong kang weruh ing ilmu hikmah wa huwa alimu tasri lan utaya alimul hikmah iku wong kang weruh ing nyarakeun wajadta maka bakal nemu sira zurupa ing pirang-pirang wawadan mutafawiyatan ingkang narima beda-beda pisaropi wal ului ing dalam mulia lan luhur ala hasabi mazruf fatihah ing atas yang hitung-hitung sakeekang dan wadahan dening zuruf asbahan kana saw azimatan wa azminatan wa amkinatan iku pirang-pirang raga iku pirang-pirang jisim kana tanaya zuruf atau pirang-pirang masa atau pirang-pirang bangunan fal asbahu ta'zumu maka utai pirang-pirang jasad atau raga iku agung ya asbah bisa pilarwah kalawan mulia pirang-pirang ruh fa'in kana turuh maka lamun ana apa ruhai ku arifan ta'rifatan billah kang weruhing Allah muka sifatan li asrari turukang ngabuka kang kabuka kadua pirang-pirang rahasia zat kanal badanul ladzi tawa alaiha aziman syarifan maka ana apa badan kang awangku ya badan alaiha ing atase ruh iku kang agung turukang mulia yuktabasu minukang dan alat minu saking badan ubalan waru pirang-pirang cahaya wal asrarulan pirang-pirang rahasia itabarraku bihi ayan wa maitan landan gaya lak barokah bihi kalawan apa bihi kalawan badan ayan wa maitan bagi orang urip lan rahmati wa yazdahi munazu ala qabri lan dadasakan sapa manusia ing atase kuburan ne badan ayustas wa biturabihi lan den ala waras apa kalawan lebune badan urang ngabahas masalah wali. Ternyata orang muneangan ulah waka kana walina perjalanana bae heulanan asa can manggih asa can saumur buleud hulu urang kuari jelema anu niti kana perjalanan wali Allah lantaran atuh kudu pepegatan jeung kaladatan dunia di mana orang hayang jadi wali Allah otomatis kudu aya pembimbing anu ngarahkeun urang step by step satu tahap demi tahap lain terus sehingga orang datang ka dunia maksud ialah wusul ilallah. Di tahap awal kudu kumaha, tahap kedua kudu kumaha, tahap katilu kudu kumaha. Ialah nu hese pembimbing disebutna guru mursyid. Ngarahkeun urang kieu. Kitu bae lah yang maneh teh kitu bae heula. Mun bacaan eta bae heula. Mun tingkah kudu tergantung ke guru na mereka eta murid. Sebab guru mursyid mah nyahoeun si ieu mah mun dibere ieu moal kuat, si ieu mah mun dibere ieu moal kuat, berena ieu heula. Aya kahayang ieu teh budak teh menuju Allah, ngan moal kuat ieu heula. Ke ieu heula tuh. Kitu teh nu nyahoeun persis kos ngaji bae, amil heula bae. Jurumiyah heula karak naik ka sorop, naik ka alpiyah. Kitu teh sarua bae dina ilmu batin ge kitu bae. Itu ngaji ujug-ujug ka Fathul Muin bae teh ngaji sapina heula waduh watu harares ngodiah-ngodiahkeunan.
Urang langsung ke SMA bae nyakolakeun anak henteu di TK heula moal beres bantut kajian kumaha ge. Bantut teh ya lamun dina sangu mah beres, tapi lamun dina hui. Hui bantut atuh geus anggeus tah geus. Ujianna lain nya bae nu ngarasakeun sakelilingna bakal nutupan irung kabehan. Gara-gara bantut. Ieu ge ngadidik wali bantut atuh irung ditutupan. Di lain-lain iyalah urusan rohani lebih berat tibatan urusan jasmani, urusan rohani sebab gaib. Allah maha gaib nu nganyahokeun ge nu gaib deui kuari kieu ieu urang ieu datang ka dieu saha nu nitah eueuh nu nitah jasana jan dititahan ge ku pamajikan embung-embung bae, jasana jan dititahan ge ku kiai embung-embung bae, kiai nage anu encan katarik atau henteu bae. Ta eta teh urusan rohani. Nyelecep ka jero hate. Ta eta mah guruna tah nu kos kitu mah tah. Ta nu disebut ilham teh kos kitu. Mun hayang nyaho. Urang keur ngalamun da itu si jelema abring-abring yang ka mana nya ngaji. Ka mana ka Cilongok ngaji, ngora kene ngaji. Can dibere ilham tah. Encan aya tah ilham tah. Pemerintah tanggana Muhammad Ilham lain deui teh mata. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Allah dek mere mah Allah dek mere lain deui. Ye urang mamana ngarahajinya. Ngarahaji. Kok ngarahaji sih aya naon sih? Tek we Allah mere ngaji sia. Ngaji aing hayang nyaho heula. Dibere ilhamna ku Allah Subhanahu wa taala kakarake ngaji sia hayang nyaho heula. Datang kadinya, barang datang kadi, wih, orang loba tukang baso. Datang kadinya, lah tak ilham teh ka baso, mun lalaki memerenanan ka uduk, kemudian ka naon deui? Sate, naon deui? Ya, meuli samping lah, bangsa 20.000 ngahutang. Eta bae datang kadinya teh ilham teh. Minggu hareup di kudu kitu ya. Nang sata nu kos kitu teh eta nu mahal teh kos kitu teh ikeur carita zahir ieu mah keur carita zahir nang sata kos kitu teh eta nu mahal mah guruan teman kitu mah nu disebut ilmu guruan teh langsung Allah nu ngaguruan eta tah nu kos kitu mah hese ye eta aing ngaji di handapeun tanggal Ambon bae mah moal beres nu untung ieu mah tu tukang kopi ka tengah aing tengah nya ka majelis ieu ngaji aing di majelis ya keluar di majelis sial hareudang goreng di majelis mah aing di luar dicabut teh ilhamna tah dicabut teh di luar bae jak kadengi ieu teu gedena mah bisa ngarokok ongkos ngageser tah ieu mah keur carita nang saha tah kos kitu tah hese tah di Surabaya jelema ngahaja ngaji ka dieu teh panggilan saha nu nitah. Aya deui anu ti Kalimantan ngaji, di Palembang naik pesawat, ti ditu ti mana ti Aceh. Naik pesawat ka dieu. Eta teh ongkos teh sabaraha tersita waktu, tenaga dan lain sebagainya. Panggilan saha anu nitah. Da digeunggeureuskeun ye geus moal bisa lamun geus ku Allah dibere ilham. Ieu mun hayang nyaho ilham teh begitu. Wali teh dibere ilham ngan lain kos kitu ieu bercerita ke sia wali deui. Datang ka dieu. Tapi nu teu dibere ilham mah ku Gusti Allah, deukeut jeung pengajian. Endahan ngomong kieu, ya rarauh ngararaji. Nanaonan cek urang mengarugi-rugi. Encan ongkos, encan capek. Jauh ti Serang, ti Pandeglang, ti Merak ngararaji ka dieu nanaonan, nya nama endahan leuleuh TV we, remote-na diganti-ganti, prengprong, nep. Gitu deui. Eta teh urang mah ngomong, ih teu budak deket-deket teu ngaji kaliwatan ge henteu ngaji teu bisa dikitu-kitu rahasia Allah. Ieu keur carita ilham teh hese mahal jasa tah kos kitu mah mahal teh. Aya nu geus ngaji, bareng dia ngaji, oh jangan ngeunaheun sebab kembali kana kesucian. Ngeunaheun beuki ngeunaheun isi komah lah ngaji. Aya nu kieu, sial da kiai ngeunaheun bae. Goblok da kiai, enggak saya mah moal ngaji-ngaji dicabut deui berarti ilham rahasia Allah tah kos kitu. Eta mahal teh kos kitu rahasia Allah tah kos kitu tah. Tapi tu bisa sama ku urang langsung Allah. Tah, kuari aya ilmu anu melalui akal digunakeun ku akal bae. Mana
rukun wudu cak buru aya genep kahiji beungeut dua leungeun dan selanjutnya karti kurang penerimaan akal urang jeung pikiran orang normal nyangkutlah di jero hate dipraktekkeun ku urang ketika praktek urang ge akal urang langsung ge akal urang teh gerak genep ka sing hade ngan teu ngomong akal mun diomongkeun teh kok kitu sing ada genep karah untuk begitu kasih di kitu deh genep karah lain taud genep karah ieu mun ditarjamahkeun hasil ngaji orang akal orang ngomong terus kalau wudu sesuai jeung ilmu orang nu meunang ti akal orang ku orang dipake eta teh ilmu syariat ngaran terus saya unggal poe teng aju guari orang salat rukun 13 ini ada salah ya kayak nangtung mun bisa nangtung diuk mun teu bisa diuk ngedeng ngigir mun teu bisa ngigir ngedeng nangkarak mun teu bisa nangkarak isyarah ku mata mun teu bisa ya tinggal paeh batus ya digerakkeun akal urang eta mah sesuai jeung ilmuna makin luhur ngaji ilmu syariatna makin tapis atuh ngalempangkeun syariatna makin hati-hati sesuai jeung aturan syariatna eta mah kaharti kabege meunang akal urang kuari tak ngaji Quran bisa baca sholawat bisa tahajud geus aya meunang ti guru duha aya salat hajat aya berbagai babacaan aya kuari kurang dipraktekeun hudang urang dipeuting sholli sunat tahajudi Allahu akbar beres waragat naik deui Allahu akbar sesuai jeung ilmu urang salam Allahu akbar sesuai jeung otak jeung kemampuan tenaga urang beres maca Quran bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin sakahayang beres dur subuh salat subuh manta subuh maca Quran bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin tamat aing alladzi yuwaswisu fi sudur tadi penting alif lam mim subuh tadi geus qul a'udzu birabbin nas hebat jasa tak budak atuh hebat jasa tadi penting tas tahajud alif lam mim tas subuh geus qul a'udzu birabbin nas tamat berarti luar biasa cepet-cepet dah atau kudu lengkak-lengkak yes, hadir salat zuhur, usolli sunatan zuhri, usolli sunatan qabla zuhri Allahu akbar terus salat zuhur asar gitu kan terus rutin sesuai jeung ilmu syara haju urang eta kos kitu teh bunga bisa ngalaksanakeun kos kitu teh bunga eta teh masih keneh pinarakal kana naon sama ilmu kos kitu mah eueuh nanaonan sebab eta mah atuh lah sapira ilmu zahir kadeuleu ku batur maca Quran kadeuleu ku batur tahajud kadeuleu ku batur malah mangudangkeun udang tahajud barengan aing sia tuturkeun aing beuki takabur bae jerona teu beres guys duha sia tuturkeun aing ye aing kiai sia awas sia mun teu nyebut kiai ditampiling sia ku aing tahun hareup aing ye naik mama nama awas ya mun nyebut mama ditampiling sia ku aing tahun hareup aing abuya begitu kabur eta ilmu zahir mah kos kitu nu mentak urang ngalaksanakeun ngaji jeung santri ngaji jeung masyarakat salat tahajud tengah peuting beurang dan lain sebagainya eta kikituan teh bagus syariat bagus tetapi cek di dieu wala takulah aya anjeun mimman tayasat sudurusuhu termasuk kana salah sahiji jelema anu bungah jeung senang ka eta jelema dedersanana lalagaan teh ibadah dederasa teh ngaji Quran salat zahir panon gitu ngaranna sedekah zahir ceramah zahir dan lain sebagainya ulah bungah ku kitu lamun senang kos kitu bahaya eta mah sakadar akal bihaitsus taqalat aqluhu wa sanaparot eta mah sakadar kahartiku akal nampa ilmu ti guru syariat geus beres taleng deui eta mah kos kitu ya eta mah ibadah TK eta mah kos kitu etik bakal nangke kiai nu sing jarungkel di neraka
mentak cek urang lembur hade naing teh jadi kiai atuh kiai bae sing jareng kula tuku mah sia tolol kumaha tukang caramah mah geus we pokona mah kabatur mah kudu sedekah dulurnya na pelit dulur sing ade kudu tahajud pugunya na di jalan keneh dikira tahajudna hararese jasa pokona anu ku urang kapanggih dina mi'raj ya pangheula-heulana non kitu ngaranna pangbahaya bae jelema tukang mituturan batur tapi teu akur jeung pagaweanna etang keletana digunting sambungkeun deui digunting disambungkeun deui digunting disambungkeun deui eta teh anu caramahna sakadar neangan RP yang meuli RP itu kok kitu ngeri urang ngeri teh kok kitu ya Allah ya Rabbi atau kiai yang dipuja-puja yang dicium tanganna kok Haji Fendi mun teu diciumnya nama marah ieu batu paneng kiai itu bareres aya neraka teh neraka nu kos kitu teh aduh bahaya teh saeutik kiai syariatna nu sing jarungkel ka neraka haji asa teu bareres bae teh kumaha tuh nu mana nu bener ieu mah pandek mensucikan diri ndek tasawuf jadi ngareken kualitas tasawuf kos kitu teh naonan atuh eta teh dibandingkeun jeung ulang lembur nu teu salat mah masih bagus kos kitu teh tah salatna kiai nu make sunah atuh leuwih bagus tibatan muridna nu teu make sunah cak zahir urusan batin diserahkeun ka Gusti Allah syariat mah kitu bae di dalam mana urang nyaritakeun syariat nyanggakeun ka Gusti dia bisa na sakitu tapi ketika orang ngopenan hakikat melalui toriko naonan nu kos kitu sampah pinarakeun atuh kitu bae Si Abdul Qadir nyaritakeun loba jasa bakalna jelema pamimpin agama nu ngacungkel di neraka lantaran pinuh ku ria, pinuh ku ujub, pinuh ku takabur. Sedengkeun mana kiai anu henteu ria? Mana coba ge? Teangan kiai nu henteu ria, hampir panggede-gedena ria kiai. Panggede-gedena nu hayang kalem kiai bae pokona mah geus. Aja teu menang sambarangan sensitif kiai masa kumaha budak parawan. Teu ditanya we, waduh budak goblok jasa. Ka kiai teu nanya. Teu ngomong hate kapanggih jeung jelema henteu punten henteu kitu bae ge aduh teu budak kapanggih aing kot teu punten ketika punten deui punten kiai tuh ka kiai mah kitu aduh bener-benerna deuk kira benerna tak kiai teu dipuntenan nya ngomong jero hatena dipuntenan ngomong lamun batin teu diurusan salilana kitu bae sok ditanya, ku ditanya na asa aing, oh atuh kiai, oh, ku anu ka kiai teu nanya bahaya kawalat sia, kiai. Ketika teu ditanya, sial teh budak teu nanya ka aing, teu kadeuleu tah naon matana aing pan aing teh abuya. Eueuh benerna. Kasalaman ka kiai, teu cium tangan, tolol teh budak. Ka kiai teu cium tangan. Kadanaan ku nyium suku. Jadi kiai alabatan Firaun. Allah lagu. Ketikanya nasa salaman deh dicium tanganna. Oh, atuh untuk cium tangan bahayanya nama tsunami sia. Ndet kira bener na ieu kiai, ta ieu kecerita Imam Ghazali diterjemahkeun ku bahasa urang. Geus kiai teh tapi bahayana gede jasa kiai mah. Ditanyana batin asa bangga teu ditanya ku teu ditanya nak batin asa dihinakeun oh benerna nu matak kiai jeung tukang main gapleh hebatan tukang main gapleh iya tuh bener aja cek Imam Ghazali cek Abdul Qadir lamun aya kiai teu eureun-eureun di jero hatena kos kitu aing mah bandingan berhadapan jeung jelema tukang judi tuh cek aja adang maningaing atuh jeung kiai mah oh sarwana teh kos kitu burung oh bener lah nu bener ieu teh tah. Ieu maksudna dek bener hate teh kitu-kitu heula diacak-acak heula. Supaya naon dia sadar apa ieu urang teu sadar. Urang teh ieu teu sadar ye. Kumaha teu sadarna? Ieu keur ngaji, pikiran lain keur ngaji. Lantaran tadi aya SMS. Ieu teh jahe. Keur nungguan di pengkolan. Sial kiai angel jasa ngajina. Ye atuh sial ka aing atuh sia bae keluar. Sallallahu